Atuh bisi di antara orang nuker gede hutang datangna bulan Muharram sing kabayar. Malahan masing gede milik, gede rezeki. Ngan kade gede milik jeung gede rezeki bakal leungit lamun ku gede wadul. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat jeung iradat Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Ku widi jeung ku pangawasan Allah urang sadaya tiasa gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna yen urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah qori-qoriah mubalik-mubaligo hormateun sim kuring guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampi pupuh lembur pun lanceuk salaku kades oge kadus RW RT BPD lebe tur LPMD. Ibu miwa bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak berbayaksa reket dinding papak sarua moal deukna beda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci mukiwari urang hadir di ieu tempat tangtu gaduh maksud nu dituju boga maksad nu disejak. Nyatana rek pangaosan. Moga-moga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajianna. Dan nu ngaran hirup mah tong ngarep-ngarep urang diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Pangarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Pangarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Leuwih hade urang ngahargaan batur keun bae batur marek ngahargaan dek teu mangsa bodoh we kumaha hatena. Timbul pertanyaan ti ibu, nah ieu mah ustad teu kieu. Da sareng ibu nanya ge abdi apa? Tina sorot panonna oge atuh. Dan ngaran ajengan mah kudu nage udang badak gamis ngansar sorban ngagaple. Lamun ajengan sarupa kitu teh geuninganan kurumuy sumping langsung ibu narangtung wilujeng sumping al mukarram. Coba ka urang da eueuh assalamualaikum well. Tapi kan bae da ieu mah ngaranna kurung.
Ari ngaran-ngaran kurung cek ilmu kolot kudu wabuh jeung kuring. Naon hartina ngalusan kurung tanpa alus jeung kuringna. Naon atuh nu kuring-kuringan di jero kurung? Korong. Bandungan anu ngaran korong leutik rujit min cinit nampi ka geuleuheut. Dandan setekar kopok make up dipake belas on ongko nongtot tina irung dapat tangga sudi ngadeuketan. Tahajudna unggal peuting, duhana unggal poe, maca Qur'ana apal, hadisna kaaji, goreng kalakuan tah korong. Nya. Sholawatna alus, maca sholawat tapi naha bibir goreng kata tangan. Berarti teu nembongkeun kehalusan eta bibir. Na sholawat alus tapi naha betrobah bibir jadi goreng kata tangan. Alus teh kudu bawa kana akhlak jeung paripola. Well. Maka sumber kehidupan adalah hate. Al-qalbun malikun. Hate adalah raja. Hayang geulis diurang gampang. Tinggal meuli we skincare. 2,5 juta saminggu glowing teh cek Korea ada cek urang Garut mah hinyan. Jeung dasya dibodas-bodasna beungeut engke ge dibuka tiung kapangih dina punduk mah ngarenge. Geblus kana bab rumah tangga skincare ka bedag aya dengan sanguh henteu beungeut bodas ngan awak begung. Keur naon hirup nyiksa maneh ngalusan awak bari awak bakal ruksak. Buk hidung jadi bodas, dempang gagah jadi lemah, ngomong capetan jadi balelo, tah huru hirup dunya mah kitu. Orok eueuh huntuan seuri lucu. Coba nini seuri bea kuntu keun. Abah-abah baheula keur ngora nuang sukro dorok-dok mata kresep nu ngadenge keur ngora. Geus kolot mah ngadar sukro ngadon mengbal di jero. Sakabeung mah huntu kateleg sukro kaluar. Ternyata nu ngaran hirup teh naon nu rek disombongkeun. Urang masa sakadar wayang nu keur diigelkeun. Nana gerhana ayeuna viral teuing teun hareup wallahu a'lam. Kumaha atuh henteu kumaha bae we da kuring manusia biasa. Ngan lamun hirup hayang dipilih Allah geura milih pilihan Allah. Tah jijing aya bahasa falsafah. Mun hirup hayang dipilih Allah geura milih pilihan Allah. Kunaon Allah termilih urang bongan hirup urang termilih kahayang Allah milihna kahayang diri. Mun cek Allah geus ibadah tong dibeja-beja tapi naha urang mah deuk tahajud ge nyeun status Facebook OTW tahajud. Tah ieu teh lain milih kahayang Allah tapi milih karya hirup. Geus barang bere ka dulur ka batur sedekah leungeun teh pan pepereng kelah. Dah yang aya nu nanya kunaon eueuh jiga nu cangkel nyeta geus mawaan sembako ngabagi ka fakir miskin nu kieu patut teh harta beak amalan disebut al ahsarina a'mala jelema nu paling rugi dina amal ibadahna nu ngalibatkeun hate hayang disanjung jeung dipuja-puja. Jeung ibu lalaki kuring calanana biasa baju biasa ngomong biasa da kuring mah manusia biasa lain manusia luar biasa. Mata kuring mah biasa we da jalma biasa ngomong ge teu hayang ku Inggris da urang di moal apa in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teh ibu ya boro-boro ibu urang gimana ngapalkeun di magrib tadi jeung tadi bisa dibalikan deui sepuh nyarita ku bahasa Arab nah atuh lain ku Arab ana dan sing ngarieupan teh lain santri. Ibu biasa kuring biasa ngaran-ngaran manusia biasa sok leuna ku Allah gingsir. Tong keung ku jelema salah nu salah ti gebrusna kana bener tapi kudu keung mah ku jelema bener kade ti gebrusna kana salah. Sakapeung jelema salah jadi guru keur ibu da ibu ge balik rumah tangga teh lantaran lalaja jelema salah. Habene pas ya eta tetangga burger tongprang kumaha ibu kasalaki Pak urang mah ulah jiga si itu naha pas ya wae kuat gandeng cek salaki teh heueuh tapi budakna riak. Tuh ngan tempo ku bapaknya ge budak narian ngan haras jeung beungeut kunaonnya Pak meureun nyieunna we pabaeut-baeut. Tah ibu alus rumah tangga teh lantaran lalaju batur pasea mata nalika batur salah cokot kesimpulan guru keur urang supaya urang teu sarua nyieun ka salah. Bener. Jalma anu sifatna miguru ilmu teh sumberna aya dua kahiji tersurat kadua tersirat. Tersurat Al-Quran, hadis
kitab para ulama Sapinah, Jurumiyah, Sulam Taufik, Tijan, Mantek, Ma'ani, Bayan, Balago, ta eta mah tersurat. Ari tersirat awak ibu. Awak ibu teteh ilmu, rambut, halis, kumis, jamur, bulu dada, bulu bitis, rambut manyangan, nah halis teu manyangan. Padahal ibu tapi nah hanya balikan karena kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Rob Allah nu ngajadikeun, Allah nu miara. Mata ibu tong keung sapanjang boga Allah, ibu dijadikeun ku Allah, Allah oge nu bakal miara ibu. Coba lamun Allah teu miara ka urang, buuk manjangan, halis manjangan, ulem nana gerhana. Da moal datang teh sudi asa ceramah hareupeun jin teh. Waos ku Allah diciptakan tina tulang, tina pandangan ge aya tulang. Tulang mana nu manjangan? Tulang pandangan. Nah, apa ieu ge sarua tina tulang tapi nah teu manjangan. Da atuh karunya pangan teh. Rangeteng huntu duanana paling kuat rumah tangga 2 poe nah kagegel. Ternyata Allah teh maha sampurna nyiptakeun manusia dengan kesempurnaan. Tapi tong sombong. Nu ngabedakeun urang jeung makhluk Allah anu lain hiji sakadar akal. Lamun domba boga rasa, boga nafsu, ngan domba teu goblok sedok. Mana bukti eta nyieun budak hareupeun sararea kuat gairah sia teh. Da eta atuh bapana jang cekelan bikangna ku bapa seret jaluna kuat jiga nu sumangat coba urang. Nyieun budak kudu akad nikah heula ka KUA. Kudu aya walina, kudu aya saksina, ijab kabul, saksian ku sararea, haji geus eueuh, nu ngaronda geus ngaleungit, inung bapak geus kerek, kataya eueureun eta. Da teu nyaho. Padahal nafsu aya, rasa aya, akal nu bermain, wirang bapana era lamun kateu batur. Tuh. Nah ari domba teu wirangeun, sabab domba mah boga rasa, boga nafsu, ngan teu boga akal. Rasa boga panyakit, ngaranna rarasaan. Rarasaan soleh, rarasaan halus, rarasaan pinter, rarasaan bener, tah eta panyakitna hate teh rarasaan. Lamun jelema geus teu bisa miceun sifat rasa, deuk ilmu naon wae moal asu. Diri pinter, rasa pinter, lol batur, mere ilmuna aing ge bisa. Hate nya nolak. Batur daek, urang daek, pagura giru lain dina kahadean, tapi dina kadaek sabab hayang dibeja-beja tina kadaekna. Di mana mah? Tahajud atuh. Ieu teh panyakit wungkul, matak nu kudu ku urang diomean adalah hate. Pek bae ibu baju saragam, tiung saragam, tapi lebih utama saragamkeun eusi hate. Karena nahaon ari tiung saragam, baju saragam, ari hate teu saragam. Bapak di masjid ngareneng, nah ngareneng jeung hatena, ngareneng awak soal babari, tah nu hese mah ngareneng hate. Dredeg di masjid ngareneng, tapi hate teu ngareneng, bubar ti masjid ge jadi pe omongan. Urang mah tadi cenah euy salat jeung utak-utakan tuh, batur di utak-utak urang neuleuh kieu. Padahal Allah geus ciptakeun 2 malaikat raqib jeung atid. Tugasna nyatet amal ibu, nyatet amal kuring. Mata kurang teu boga hak nyatet amal batur. Nu boga hak mah malaikat Allah. Mata deuk kitu deuk kieu batur kade tong sok digogoreng, tong sok diomongkeun ku urang, urang teu boga hak ngagogoreng batur, da Allah mah sagala rupa ge gumantung waktu. Nana gerhana teh di kopeah, heuh ayeuna tenang ke geus daekeun mah banungan ku ibu nu 1 meter ku aing dipake. Bener. Sabab alam Islam teh aya 4, syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Al-Qur'an boga 4, lafaz, makna, matan, maknawi. Awak ibu tina 4, taneuh, cai, angin, seuneu. Dunya ge tina 4, kidul, kaler, kulon, wetan. Maka cek urang Garut pan kidul kaler kulon wetan jelema nu bakal salamet nu cicing dina papatah, papat opat, patah pateuh. Naon maksudna ulah pateuh kalakuan nalika cicing di 4 penjuru, di kidul kudu jiga urang kidul, di kaler kudu jiga urang kaler, di wetan kudu jiga urang wetan, maka balik teh pada mahanan dipikanya ku kidul kaler kulon jeung wetan. Lamun cicing lain dina papatah pateuh kalakuan, di kidul pi omongeun, di kaler papaseaan, di wetan gelut wae, da balik tinggal nyawana. Nya hebat orang Sunda eta bahasana papatah, papat opat, patah pateuh, ulah pateuh kalakuan nyalika cicing di 4 penjuru. Nu ngaran ilmu ibu, taneuh cai angin seuneu tina taneuh pe ku guru tina taneuh.
diindak diliap digeulehan dikemuhan dirujitan dicuaan genep bulan halodo nolol hujan sapoe jukut hejo deui lauk nyampak deui tutut aya deui belut oge hirup deui. Jadi manusia tina taneuh mah wayahna kudu bisa micen panyakit dendaman da taneuh mah ngajarkeun tong boga panyakit dendam. Bener. Diindak diliap digeulehan dikemuhan dirujitan teu burung we itu geuning jukut hejo deui tamatak lamun aya jalma anu panyakitna dendaman ka batur bisa jadi si eta mah tanu sengketa. Oh mau nu hasim beungeut mah meureun tanu kuburan. Manusia teh aya waktuna masing-masing Pak. Kadang-kadang kurang ge bareto nyieun salah saeneng papagahan ku batur ngadon di teungeulan nu papatahanana pan aya nu geus kolot jadi bener sorangan eueuh nu mapatahan malahan manehanana pisan nu mapatahan ka batur kade jang keur ngorang teh kudu hade karasa ku mang baheula baong teh tu geuning bisa bener teh lalakona masalah heula mata kuring oge keuna kalem tenang we geus daekeun mah dipake. Da ibu ge ayeuna ditiung teh. Kira sok baheula keur ngora, saha ibu? Nyaho abdi. Bari lamun ditanya mah ibu kunaon ditiung? Ah, geus nolol huis we sakitu jawabanna. Ai panya urang apal dalil gitu. Maka alam hakikat Pak, lapat makna matan maknawi, lapat-lapatna makna artina matan eusina maknawi tujuanana. Maca Quran teh kudu tumerep sumerep kana dirina timbul tina rasana katempo dina akhlakna. Tah urang teh maca Quran teh karek bisa maca, can bisa ngalarapkeun jeung nyurupkeun kana diri salam-salam. Nu dicaritakeun alhamdulillah tapi sifat ria wae. Alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah ai kongkorong diadeng-edeng. Lebih kalau umpang dari pengajian dongko Ustad keur ceramah teh manehna teu milu ngocodot ieu teh 20 gram. Ninggang tatangga anu teu make kumaha ngomongna saha nu nanya. Nah, ada 2 poe mah baeud atuh ladang pengajian. Nah, ngarep-ngarep dipuji batu. Apal Qur'anna, ngarti hadisna, tapi hampura tata cara etika dina berjamaah, toong jamaah. Urang apal Al-Baqarah tong dibaca Al-Baqarah da jamaah manunutan. Deg alif lam mim kumaha sebut tukang wah heubeul atak di urang mah cocokeun we jeung kondisi di tukang loba beunceuk loba barudak can masyarakat teh ngaji henteu apal bororaah atuh al-ikhlas we teu nanang tah lamun ibadah ke pribadi pek deg Al-Baqarah deg Ali Imran An-Nisa ge lila karasa ku sorangan cobaan we salat Isya nepi ka jam 8 peuting da jege gitu. Mau dibaca Al-Baqarah, Yasin jeung segala rupa karek iya kana budu wa iya kana nasta'in kumaha sebelum amin dah hayang gerak ngeusan pan situ mata hakikatna alam nu ngaran hirup hakikat manusia mah hate awak kurang berharga teh kunaon ku si hate bandingkeun ibu jeung hayam berharga keneh hayam bandingkeun jeung domba berharga domba bandingkeun jeung sapi berharga keneh sapi kadang-kadang bandingkeun jeung anjing ge berharga keneh anjing. Palebah mana berharga anjing? Sanajis-najisna baham anjing masih keneh bisa dikumah ku 7 kali kalayan meka taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganjadikeun hate batur leungeun paantol hawa padeukeut hate rujan saumur-umur. Cai mana lu bisa nyeuseuf kana kanyerian batu? Heueuh well. Bener kan? Tuh, budak kopro ngarti. Syukurin dina kitab Nabul Maram jilidna jilid kahiji hadisna nomor kadua lamun kaleta ku bibir anjing kuleta anjing kumah ku 7 kali kalayan meka taneuh titik hadisna. Tapi kanyataan mah lamun sarung urang kaleta ku anjing hiji teu ingat kana taneuh teu ingat kana cai ingatna kana batu dicokot di baledog anjingna. Dalil ti mana kudu maledog anjing? Nu paling parah anjing ngelok Pak hade eta anjing lok ngelok disusul kana bogana saha nu miara anjing gagabah pisan ti mana aya dalil kudu nyarekan jelema nu miara anjing dalilna ge kumah ku 7 kali kalayan meka taneuh geus anggeus nepi ka dinya ta eta agama teh lamun anjingna dibeledog bari disusul kana bogana lain agama eta mah nafsuna aduh teuing ya lapan makna matan maknawi teh hese
mata 30 juz Quran 114 surat 6.660 ayat aya nawa kurang sedengkeun ayana di mana dina Nabi Muhammad di Kangjeng Nabi matak Nabi makhluk Allah anu pinuh ku cahaya kalayan kahirupanana sempurna lantaran Allah nu ngabimbingna urang mah hampura eueuh sampurna mata kuring nolak disebut ustad kiai ajengan teh kunaon teh kuwawuh kana diri saha nu gerhana kuring dihargaan batur teh Allah we munian aib kuring bapak ge dihargaan batur teh Allah munian aib bapak ibu ge dihormat batur Allah munian aib ibu tah balikeun kana ilmu tauhid Allah nu nyiptakeun Allah nu munian aibna nari manusia bet ngabongkar aib aduh Allah nu nyiptakeunana nutupan aib nari jelema bet ngabongkar aib nari urang makhluk ti mana nya euy Allah wae anu nyieun ibu Allah wae anu nyiptakeun manusia ibu boga aib kuring boga aib ditutupan sehingga urang sedih hargaan coba lamun ku Allah dibukakeun aib urang masing-masing saha urang sebenarnya bener tok yo ibu-ibu ulah ngarasa soleh kada geus pangaosan saha baheula keur parawan jelema bardegong penuh pasarung-sarung jeung lalaki keur walajo calung teh saha anu dititahku kalau titah mencetan sirah kalau ngaleos teh saha anu dititah mencetan cangkeng kalau cangkeuleun kalah ka sare teh saha lain ngalaman ujug ibu we abdi kitu ayeuna ngukur urang geus kolot ka masjid muka Quran ngaji hadis ulah waka ngarasa diri soleh geus kapupus asan dosa baheula keur ngora tah eta maksud kuring mata ngaji karena bab lapat makna matan manawi hirup bakal ngerasa kurang jeung kurang sabab lapat mah babari lapat-lapatna makna artina matan eusina maknawi tujuan jeung amalna tah urang teh ampura kana Quran teh karek pinter ngalapatkeun can bisa ngalaratkeun kumaha nagerhana sarua mata kuring mah jadi penceramah kieu lain atoh lain bangga demi Allah keeng sieun alus omongan tapi goreng kalakuan watak hiji we tabasumu kabil wajika sodako seri anjeun kadulur anjeun adalah sodako eta we abdi mah amis budi someah daredeh ibu daramang bapak sarehat punten abdi nyeri ngalangkung eta we abdi keur nahaon apal dalil tabasumu kabil wajika sodako beungeut nepi ka baut datang dadak dikitukeun jiga nu boga hutang ka Brambang emok atuh mana lalajuaneun baturna sabab nu ngaran kahidupan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah abdi nyaksi teu aya deui pangeran angin Allah abdi nyaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah kasaksian teu Allah aya di urang kasaksian teu sifat Nabi Muhammad aya di urang lamun teu kasaksian sahadat nu mana nu keur dibaraca da ieu teh insyaallah di bari ceramah mah lunglang Pak la ilaha illallah teu aya di pangeran aing Allah teu aya nu ngajadikeun aing Allah teu aya nu minterkeun aing Allah teu aya nu ngabisakeun aing Allah teu aya nu ngawujudkeun aing Allah teu aya nu ngadayekeun aing Allah teu aya nu sagala-gala aing Allah berarti leungit pengakuan diri nu aya adalah Allahna pinter dipinterkeun daek didaekeun alus dialuskeun maka piceun sifat rasa lain urang anu pinter tapi Allah keur minterkeun ya bener lain bapak anu daek ka masjid lain tapi Allah keur ngadaekeun otak tong ewa kana kedul lalu prokotong-tong prokotong kurna naon nyeun masjid edosian kacadunakeun geus pasaran timpah batur nanya ari abah ka masjid ti iraha karek saminggu ai goreng ka batur ti bareto kumaha si itu abah teh kitu teh ayeuna geuning baheula mah gapleh jeung urang wirang maka tong coba-coba ngabibirang batur sabab kawirang urang ge aya di batur ya bapana ustad anakna ustad bapana adan anakna edan tong nyalahkeun batur rampal awak sorangan buah-buah ieu bibir loba teuing nyaritakeun kalakuan batur anu goreng anak batur goreng diomongkeun anak batur riweuh diomongkeun sing sadar Pak urang ge boga anak buah-buah jiga leuwih ti batur nyeri we inung bapana jang paingan maneh mung jumaahan da eta nu khutbahna kuat boro-boro teh kuat asa nyeri cangkeng jeung nyeri sirah ngade ngeceramahna asa nyindiran manis saja
nyeri mama diomong-omong bari hadapan umum gitu wayah najang sing sabar cek eta kolot dasa goreng-goreng anak kurang kolot memunian Gusti kahayang teh karasaeun ku dirina tah eta anu paling paun mata teh saeutik bapana Adan anakna Edan ternyata aya doa nu nyurulung cai panon lantaran dihina ku awak urang well sedangkan hirup gumantung waktuna loba budak bujang keur bujangan kadulna biar teh karep ka sawah mumul ngariet sudi macul tara hees we tong dibisani keun datang sifat puber nyaah ka awewe dekul boga pamajikan kata saeutik jadi daeka macul jago ngariet siap nyebor oke cing jang baheula mah maneh teh kedul keur bujangan mah ayeuna jadi daekan kumaha jawabanana da geus boga tanggung jawab ka anak jeung pamajikan naon nu berbicara waktu kata lamun ibu boga minantu kedul tara ka sawah tara mantuan keun kukut piara paraban hitung-hitung gaduh marmot ya apa dia teh wal asri innal insana wal asri demi waktu demi mangsa tuh demi waktu Allah nyiptakan waktu mata manusia mah gumantung waktuna masih aya jelema salah mimiti waktuna bener mah teu kudu dititah bener sorangan aya jelema teh bener tungtung hirup jadi ngaco mata ceu kuring tong keung ku jelema salah nu salah ti gebrusna kana bener nu kudu keung mah ku jelema bener kade ti gebrusna kana salah bener ibu tang jelema daek nu daek mah ti gebrusna kana ngeluhur coba nu kedua ti gebrusna kana daek matak nu ngaran hirup geus tong loba lalajo batur lalajuan mah awak sorangan saha urang ti mana urang jeung saha hirup urang jeung saha hirup urang innallaha ma'ana kitu teh jawabanna jalma nu bakal meunang kasalmatan dunya akhirat teh salawasna bebarengan jeung Allah innallaha ma'ana saestuna Allah teh bareng jeung urang keur sangsara sabar keur beunghar syukur tah ieu kaciri bareng jeung Allah keur sangsara sabar keur beunghar syukur tah eta jalma nu bareng jeung Allah kanu salah teu ngewa kanu bener teu resep naha satiap jelema boga waktuna masing-masing teu cicing dina hiji darajat ibu jeung salaki sono bogoh aduh nepi kalau bamuji moal aya nu jiga Arjuna iwal ti carodi abdi keur baleng derdeg rumah tangga aduh komora berantalak panggih di uleman budak nyamperkeun bapana dicewang harita keneh ka dieu tong deukeut jeung bagong nya waktu masuk kuring bener mata hirup tong sok ngabisani karena kasalahan batu amuran mah awak urang we nu dititah ku Gusti Allah tepan ikro kitabaka kafa binafsika geura baca kitab nu aya dina awak anjeun naon kitab nu aya dina diri urang naon iku panon tawadokeun bibir tong ngomongkeun batur ceuli teresep gosip ngalengkah kana bener hate sing herang pamikiran jadi jernih eta we anu kudu ku urang dilakonan tiap poe sok ku ibu pikir da urang mah henteu teu nepi ka dinya atuh kadang-kadang mah hate panas barana aya dolak masang kursi cetetet ka salaki 2 poe ngabaludak ditanya ku salaki kunaon mikir we da teu para ruguh si eta mah heueuh rek mikir kumaha ceuk salaki teh nyaho jeung cetetet baeut kamari aya dolak terus aya kursian oh hayang kursi batur nyeun gedong cetetet saminggu ngabaludak iraha aing hirup wae sangsara teu cara batur gitu ieu hampura rakyat Firaun waktu harita ngimpi hayang jadi Firaun iraha kuring hayang jadi Firaun iraha kuring jadi Firaun nah katempona gedong sigrong mobil mewah sabalega hayang ini tinggal ingkik duit pabalatak jeung loba miliaran jeung segala rupa senang katempona ceuk rakyatna nalika Firaun dilelapkeun di lautan merah kabeh mundur teu sudi jadi Firaun nya hirup jelema aneh nalika nempo hartana hayang jadi Firaun nalika nempo kaldora ka anana mundur kabeh mung jadi Firaun teu para ruguh hate jelema mah labil keheul
Nah dianggap ku ibu jelema gedong sigrong mobil mewah sawah lega senang mata ibu hayang jika si itu teh meureun dianggap senang gerak tanya hate nu sabenerna moal aya nu mampu ngarasakeun iwal ti dirina gedongna sigrong mobilna mewah sawahna lega gaul oge jeung jelema anu leuwih kitu anu gedongna boga dua sawahna leuwih lega hampura teu aman hirup gedong boga hiji gaul jeung gedongna boga dua maka hirup moal bersyukur ku boga gedong hiji sabab gaulna jeung nu dua leuwih hade kieu aya nama imah urang butut gaul jeung jelema nu teu boga imah sehingga bakal pede ku boga imah sanajan butut camat datang hapunten we Pak Camat bumi mama butut anu kitu kupur teh ongko butut tapi ngajedog keneh di dinya nah nepi ka ngahargaan camat kuat nepi ka kudu pupuntenan tarimakeun sabab sangsara di dunia hareupeun Allah mah deuk diangkat derajatna kamuliaan luhur lantaran sangsara boga sabarna nu beunghar hareupeun Allah bakal diangkat derajatna lamun jelema ku beungharna loba pakir katulungan loba miskin kabelaan loba rakyat nu leutik kabelaan ditanya ku Allah di mana harta dipake naon nagog siatin Gusti abdi saksina hartana dipake melaan abdi lol si miskin Gusti abdi saksina harta banana dipake nulungan di sim abdi bebas Pak harta banana jadi dua nanage ibadah sangsara sabar beunghar syukur ya bener teguduri sok ayeuna ibu ieu nana gerahana na TikTok muncul na YouTube muncul lanang kana sirahna gitu ayo tadi tempo cek ibu teh datang wae ayo ditempo bea kuota da ayo nanti sanggeus muncul nana gerhana di YouTube jadi bea kuota cek urang mah antep tong dirala Jawa tah mending ayeuna lagi ayeuna mata kaya mata kaya ka dieu nya lembah jadi anu irit kuotanya ngan isuk di paroto kebuluskan oleh Facebook ta aku udah berfoto aduh so eta teh karek mukakeun taneuh Pak ari cai kata cai ngajarkeun hirup jelema naon cai mah penet ku ibu naik ka luhur dipenet deui rembes ka handap dipenet deui lupa we ieu teh sifat manusia ikhlas teh ibarat cai nyieun kahadean ulah karena batu resepeun nyieun kahadean tong kahalangan kudu ngewa dihalangan naik ka luhur dihalangan rembes ka handap dihalangan cai dupa we artina nyieun kahadean ulah karena manusia tapi kudu karena Allah Ta'ala nah ibarat cai jelema ikhlas mah moal nempo kanu ngewaeun kanu ijieun paduli we sabab kuring mah runtah kuring mah karung wadah runtah tah nu ngaran ustad teh karung wadah runtah nu deok nu sengkong nu bodoh nu boloho nu ceureuh nu teu ceureuh nu ijieun nu rujiteun nu cuaeun nu ngewaeun wayahna boga agama mah oncorane kabeh deuk ditambah heung teu kajian da boro-boro mah ilmu urang teh ditambah batur ku awak sorangan ge geus ditolak bangga bisa percaya bapak jeung ibu boga ilmu sebenarnya boro-boro menitah ka batur ilmu teh ku awak urang geus ditolak baroga pan ibu ge ilmu tahajud geuning unggal penting hees nya geus ditolak teh ilmu teh baroga ilmu sedekah geuning fakir miskin diantep berarti ditolak teh ilmu teh baroga ilmu kudu someah dareh bur hade budi halus basa geuning ustaz ge parasea berarti ilmu teh geus ditolak boro-boro ngocoran batur ilmu urang sabenerna ku awak urang ge geus ditolak bener teh cai seuneu panas patak aya geuning ayat Quran ku angpusakum wa ahlikum nar di dinya teh lain neraka akhirat teuing da akhirat mah Allah geus nyieun neraka dunya mah urang nu nyieun Pak naon neraka dunya panasan teu kaopan cebukan punungan panas baranan batur nyeun gedong nyeri sirah batur meuli mobil ratug angen batur meuli motor si eta pingsan batur meuli mobil 2 muntaber sakedeung deui ibu batur nyeun pila bae nu nyiksa dirina lain pangeranna nu nyiksa dirina rasa jeung kahayang otak hirup jadi jelema tong hayang lamun can butuh catat tong hayang lamun can hari ibu hayang mobil butuh mobil butuh cikan naon pada malan ibu sadidinta
oh aya we di mah jadi lain butuh boga mobil kan mau ngajugruk we di buruan 8 gitu merenya eta mah kahayang melaan naon eta gaya kamarana gaya dapun mana tatangga obi-obi mobil geus beres ya oke tatangga kaliwat guru melaan gaya bukan aya jalan lamun urang hirup sangsara geus teu kudu melaan gaya da moal ka tepi melaan we gaya batur di kongkorong moli urang di kongkorong ngan bedana saeutik kongkorong batur bisa dijual kongkorong urang henteu da tina lajada ladang COD atuh tong adean ku kuda beureum nu ngaran hirup geus tarimakeun perkara nu kajadian entong boga sifat seuneu panas angin mun disubjekeun geuning geto pun lanceuk Pak Kades ngaberitakeun wayahna urang dieu kudu eueuh heula ti ieu tempat jam 11 deuk aya angin puting beliung numutkeun BMKG alam geus ruksak geuning alam teh bakal aya angin puting beliung cenah bejana 3 jam ibu pankeun diberi angin puting beliung tapi ibu bakal nyalametkeun diri ini teh ka Cimaung ka Tengkuring salamet ngungsi salila 2 poe balik ka dieu geus beak teh imah ibu beak kumaha ceuk ibu keun bae imah jeung urang teh berharga kene awak urang imah mah bisa dijieun coba awak urang geus maot moal bisa nyieun imah berharga teh awak ibu teh salamet ibu ku angin puting beliung salamet tapi hampura jelema moal salamet lain ku angin puting beliung tapi ku angin leutik ngahilimun ieu ge pangaosan wallahu alam salamet wallahu alam henteu dahar parantos ngarokok pantos ngopi parantos soloyong angin leutik itu narunutan coba lamun aya angin puting beliung moal nunutan juga kajian jelema keur hees bae naon makna hirupna jelema teh cilaka teh kabeureuyan teh lain ku cucuk kuda tapi jelema kabeureuyan ku cucuk peda musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain tatangga lain nu ngewa lain nu ijid lain nu rujit musuh nu paling nyata tah awak sorangan masjid baheula dijaga Jepang jeung Belanda tapi masjid pinuh kumaha we Israel ngajaga Masjidil Aqsa tapi urang Palestina gairah ka masjid kajeun nyawa ditanonkeun pertanyaan ayeuna dupi masjid ieu dijaga ku Belanda nah subuh jeung isya kosong deuk nuding saha eta musuh sok mangga tak omong nu belah dinya mah deuk nuding saha deuk nuding Belanda geus eueuh nuding Jepang geus eueuh gerak kepret awak sorangan tah musuh mah awak sorangan matak samemeh urang ngelehkeun batur elehkeun heula nafsu pribadi jelema nu paling jago lain jago gelut tapi jelema nu paling jago adalah menguasai dirina sorangan weh nah ieu teh nanggarhana teh keur diuji ku sanyungan ku pujian datang kuring Ustaz selfie teh Ustaz teh diuji sebenarnya mah dipikir-pikir ai urang saha disebutkeun artis dalai pemain sinetron teu payu boro-boro pemain sinetron pan ka awewe acan atuh sepuh teu acan abdi acan nikah da abdi mah levelna terlalu tinggi lamun ari heuh da di dieu ge nya ge dok ngagulis bebeakan moal kapilih wah da abdi mah lain neangan nu tiung ngaguyupuk lain neangan nu pinter ngaos lain nu neangan nu pinter ngaji lain neangan nu pinter maca sholawat lain nu digamis lain nu sok ka masjid teu lepol asli da tiung mah kumaha abdi meuli pamajikan bakal make gamis kumaha abdi meser pamajikan bakal make abdi ka masjid pamajikan tuntun bakal ngiring sholawat kumaha abdi maca pamajikan nurutan maca Quran kumaha abdi geus magrib abdi maca Quran pamajikan dituntun bakal ngiringan tapi hiji kalakuan awewe nu lain ku masalah ki bab duit maka pangneangkeun awewe nu teu beuki duit nah mata cek urang ge Allah aya di tukang itu ngacung emak cenah saya tutukin duit teu sudi teuy aya kudu kawin jeung nini mah nya gitu buka duit hororea barang kawin jeung nini alah dikeugepan ngadon batu yang romantis lagi sare jeung nini disimutan dan ngadon ngebekok levelnya terlalu tinggi lah opat teh geuning awak ibu mata jerut turun bahasa baheula papat kalima pancer
opatna awak ibu taneuh cai angin seuneu pancerna hate ibu teu dendam lantaran hate nu alus teu panasan lantaran hate nu alus nganggap musuh dirina lantaran hate alus jadi batur deuk ngamusuhan bebeakan ge dirina mah teu ngarasa dimusuhan dah hakikat musuh nu paling nyata awak sorangan bener aduh genah pangaosan ge ungeuk kabeh tah mata nu kudu disaragamkeun teh lainna naon harta ayeuna geus pikir ku sararea Quran sarua hadis sarua salat sarua, kiblat sarua, Ka'bah sarua, ibadah sarua, salat 17 rakaat sarua. Bener Pak sarua? Nah bener pas ya. Geuning eta sarua, naon nu dipaseakeun? Mangga, emutan. Aya nu teu saragam, lain Quran nu teu saragam, lain hadis teu saragam, lain kiblat teu saragam, lain agama nu teu saragam. Si hate tah nu teu saragam. Kunaon si hati teu saragam ku sirik ku panas beda seeutik mentang-mentang urang boga ilmu debat euy pertanyaan memangna agama alat perdebatan saha nu bakal mere piala agama lain alat perdebatan dalin ngasah otak tapi agama ngasah amal sanggeus boga otak sok we alus-alus ibadah yatim bantuan miskin bere jeung rakyat alus kapekir miskin somea kasaluhureun hormat kasahandapeun nyaah eta buntelan agama teh lain kudu jadi alat perdebatan aduh lamun terjadi kene sarupa kitu luhurna ilmu arti lamun tanpa aya amalna aduh tah mata urang teh jujur karena agama teh karek bisa lapang can bisa maknana aduh ngamaknaan ayat Quran susah na bebeakan masa antren 16 tahun dicantang tuh kudu ngaji ilmu alat sorogan yang segala rupa ripuh hayang nerjemahkeun Quran teh geus kolot kieu mah biheung atukeun bae cenah urang mah teu bisa nerjemahkeun Quran teu nanaon ngan akhlak Quran muntruk-muntruk jiga Quran mun cek Quran kudunya ahan tempo budak tatangga bisi teu tuang jang ka mana mama mau ka mana bapak teu aya kawin deui ai ujang di saha di nini kumaha biaya ayeuna sakola ti nini ai nini naon gawena teu damel rakatep nyurujut cai panon deudeuh teuing geuning ujang teh yatim bari eueuh bapaan bari cicing di nini teu digawe jang wios lamun abah milu mikanya ka ujang mana kepala sekolahna MI na itu gerohan sabaraha satauna sakieu jang sing jongjon sakola eta we uli kurang bener lain maju bentang ku asibung disidik moal nepi kau mau nyeduh ka langit malah mokot kana beungeut sorangan mata artina tong luhur-luhur teuing ngorehkeun we nu deukeut nya sok lalakonkeun Quran teh lapat makna matan maknawi la ilaha illallah lapatna naon atuh maknana teu aya deui pangeran aing Allah naon matan eusina leungitkeun pengakuan diri tong hayang disanjung tong hayang dipuji tong hayang dipuja-puja nah urang maragrag derajat manusia ngaran manusia bener salah osok daek kedul osok poho bodoh bala ngasalah arosok bener kan apal tidak kicet lagi deh jelem perhoan batak sifat urang mah kitu we leungitkeun pengakuan diri bisa dibisakeun alus dialuskeun pinter dipinterkeun daek oge didaekeun tong ngaku gerasa dan nu ngadaekeun teh Allah nu minterkeun adalah Allah nu nakdirkeun sagala-gala ge Gusti nana gerhana ayeuna kudu ceramah di dieu Allah nu nakdirkeun lain rencana ibu nu hebat lain rencana kuring nu hebat kun fayakun sagala rupana Allah anu boga mata geus pasrah nu ngaran hirup beres kuring mah isuk dieureunkeun ceramah sabodog asal ku Allah nah teu ala kaya hirup mata kikian teh lain menang kahayang dalam kuring hayang wah udang badag gamis ngangsaw soban ngagaplek mere persyaratan pami ngundang abdi wayahna tuangan kudu seueur pan ieu mah dua we yang dua kita biheung dileueut nah ieu teh bekah kieu teh patuangan teh haben we nginum tilu panggung teh iraha daharna well
Eusina hate urang kudu jeung saha urang hirup jeung Allah. Mana atuh buktina sifat Allah aya na awak urang? Daeuh. Allah mibanda 88 Asmaul Husna disebutna ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Rojak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabir, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'id, ya Mudir, nabi kaya sobur 88 ayat sifat Allah na awak ibu. Ya Rahman, ya Rahim, Allah teh maha welas, maha asih. Mana buktina sabejat-bejatna urang, sagelo-gelona urang, sateujeurna urang. Allah mah tetep we mere umur keur ngomean hirup urang. Da malaikat mah geus gregeteun atuh hayang nyebut nyawa ibu teh. Mun teu dicarek ku Allah mah gregeteun tah. Ngaran-ngaran dicabut nyawa ti handap nepi ka luhur tina inung suku mimitina cabut kana bitis, tina bitis kana pingping, tina pingping tarang baga patuangan, tina patuangan dada, tina dada kana ti korok. Set. Kumaha nabi wae nyebutkeun nyeri komo urang. Nabi ka nabi dicabut nyawa stop heula malaikat, aya naon ya Muhammad? Kami deuk nanya ari umat kami nyeri dicabut nyawa seperti kami, kumaha ceuk malaikat leuwih. Allah nama gejeng leuwih anjeun mah jalmi soleh ku kami teu dicabut nyawa teh ibarat bubuk dina tipung sat ceuk kami mah teu karasa kumaha ceuk nabi nyeri malaikat. Nabi nyebutkeun nyeri anu soleh komo ieu ada sadia atuh da ari hirup sok soleh teh keheul atuh da komo ieu tukang nyarekan salaki dibere duit saeutik nahi keneh kieu we tuluy ka salakit. Nabi nyebutkeun nyeri malaikat nyeri umat anjeun nyeri umat kami nyeri dicabut nyawa leuwih Muhammad nama kejeng leuwih umat anjeun mah baredegong tita salat tepat waktu akhir waktu titah pengawasan horor amun dibere sajam getek bujur hayang balik lo dangdutan nepi ka jam 5 kieu we ngaraku lurah benar ngomongkeun batur 2 jam kurang keneh coba ngaos yasin 5 menit eta teh posisi urang teh di dinya Pak maka urang dan disebut soleh palebah mana waktu terbuang ku kamaksiatan sedeukeun dibere asongan Quran 5 menit geus hareuy kabeh bener 3 jam aya rumah sah nyeri kumaha ceuk Nabi malaikat tumplakeun ka nyerina dicabut nyawa ke umat kami kabeh sadunya bikeun kanu ngaran Muhammad kami teu ridho lamun umat kami nepi ka nyeri leuwih ti kami dicabut nyawana. Kunaon Nabi bet kitu nyaah ka umatna teu mikir nu sok salat teu mikir nu tara zakat teu mikir jelema berdegong pokona mah umat kami ceuk Nabi teh beakeun ka nyerina bikeun ka Nabi. Inilah sifat Allah menebikeun ka Nabi nyaahan asihan deudeuhan. Coba urang umatna teu percaya da kanu salah goloh urang kanu nyeun kalakuan goreng rujir kos nu teu gablek anak pi kageuleuheun batur wae sia tah. Halo. Rahman Rahim Allah kurumuy budak tatangga dagang combro nontot leho meuli moal. Nah, mah jeung moal. Geuleuh. Berarti ibu mah lawan leho. Lain nempo combro. Nabi Muhammad aya Yahudi anu lolong bijil sifat Rahman Rahim. Allah maha welas maha asih keur Nabi mah lain maha tapi Nabi mah boga sifat welasan asihan deudeuhan boro-boro ka papada manusia Islam. Yahudi lolong unggal poe ngomong ke Nabi aya nu ngaliwat weh jelema ngariung di dieu kade aya teh aya jelema gelo Muhammad ngaranna tukang sihir lamun aya ka dieu ditanya ku aing kuat gerget ka si eta ngalangkung we Nabi teh hei manusia kadio kade tong deket Muhammad bari Muhammad aya Nabi mah panwangsul ya Aisyah aya tuang keur saha ya Rasul Yahudi anu lolong watir komplain patuanganana teu nempo ucapanana ingking Nabi mah ditatap diusap lapar dihuapan diusapan kesangna dilapar nepi ka nyaah kitu eta Kangjeng Nabi. Acicing da ieu mah moal aya nu kitu moal.
nyangge ungek-ungekan diusapa nggak sebuah ditanya ku Nabi warel anjeun teh pemuda alus malum nu lolong anjeun teh pemuda alus ngan kami dek amanat ulah deket jeung ngaran Muhammad teh tukang sihir teuing naon elmuna eta teh jelema teh rada gelo-gelo teuing kadenya tong deket jeung Muhammad eta Nabi sugan lemek sugan nyare diusap we kuring dek balik heula isukna ya Aisyah aya tuangan keur saha deui ya Rasul Yahudi anu lolong 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi anu lolong 15 tahun Nabi dicaci jeung dimaki ku Yahudi anu lolong mangga pecakan ibu barang bere ka tatangga ngomongkeun ibu isuk deuk bere deui moal alus kajeun masan 17 tahun eurak mah henteu geuning eta tanya nana gerhana eta kitu bebengok maneh lamun kuring barang bare ka tatangga ngaledek kuring eudeuk mere deui cicing tong ngajawab mau ke jeung moal nya nyahuanan teh arek ibu ustad bro kira aku ustad teu aya hate geus mere dahareun tatangga ngomongkeun kuring eudeuk ngan tumuan jarak saminggu si eta paeh berarti di endrin ku abdi kabok jelema kitu mah tuman mata kurang era disebut ustad kiai ajengan era naha makom kurang lain makom anu berdasarkan Nabi Muhammad isin disebut ustad kiai ajengan mau ataupun bisa mah ulah make ustad nana gerhana era toswe nana gerhana selesai nama jeung era sieun teu kurup jeung kajadian disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan. Apaan ajengan kiai ustad teh? Warasatul anbiya, pewaris para mangga buktoskeun. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud gelang ngacung ustad nu mana nu baru cokor bati tahajud. Lamun teh mah di dieu aya ustad anu baru sampeana demi Allah lain ladang tahajud nu jelas mah asam urat. Apakah orang meujeuh disebut ustad kiai ajengan? Teu meujeuh, ku sabab teu meujeuh tong loba di aku. Ukur sesebutan batur. Aduh. Nabi ngawariskeun ilmu bager. Ya Rasulullah aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasulullah aya lauk disair dibikeun. Nana gerhana boga jam penta ku ibu dibikeun moal. Alu sudon hirup teh. Banyak urang bareres hatena teh kades. Goreng kieu hatena teh gede. Musudona boga jeung moal. Banyak odok kitu ustad. Kesepakatan nya moal we. Da anggap teh musyawarah mufakat hanya kades ge bisa ngabangun teh ladang Muslembang. Kesepakatan para RT, para RW jeung para kadus. Pak Kades tinggal ke ACC bikin perdes jadi pembangunan ladang naon musyawarah. Tamatak jam ieu moal dibikeun ladang musyawarah. Aduh, saladar ya Rasulullah. Kaula pada jumaahan terus baju kami teh ai bersih mah bersih ngan butut sah teu katutan nanyakeun sah jeung teu lamun bapak ditanyakeun ku jalma kitu nu miskin sarungna butut Pak Ustad ai ngangge sarung bolong kieu sah teu da moal teu langsung teu sah moal teu kitu nya Nabi mah teu nerangkeun sah jeung henteu kadiekeun baju maneh ku kami pake baju kami pake ku maneh selesai mangga biar bade nurutan Pak Ustad urumuy nu miskin ajengan ka mana ka masjid ieu teh sarung teh bolong sah teu salatna lamun make sarung bolong ceuk bapak teh kadiekeun sarung maneh ku kuring pake sarung kuring pake ku maneh bapak ridho pamajikan moal teu ngajaweng kana ceuri bapak ari sia ilmu naon dipake kos nu rada gelok eta teh sarung teh weuteuh bari mahal ditukeran ku nu butut kieu nguteuk atuh bro moal teu kitu pamajikan urang ada nyaho abdi ge nu kieu mah jadi rada hese inilah da ibu sudon urang sudon baelah sarua lah alain sudon da can aya kajadian nu kitu ngan lamun andai kata kajadian ta eta nu bakal kajadian apal banget nya bener bisa tuh maut Kangjeng Nabi Muhammad Abu Bakar Siddiq tumaros Aisyah
naon usuk dilakukan ku nabi sanggeus salat subuh masih hantuang kasaha ka Yahudi anu lolong. Artinya nabi teu ngabeja-beja kata tangga, teu ngabeja-beja ka para sahabat yang geus salat subuh teh sok ngirim kadaharan ka Yahudi, teu dibeja-bejanya. Coba urang wah beak karek nyeun amal hiji ge. Alhamdulillah abdi teu parantos santunan. Alhamdulillah lirah ku sial ya. Nabi waya anu hebat ibadahna teu dibejaan Abu Bakar. Nepi ka Abu Bakar rahasiana aya di Aisyah. Moal aya nu leuwih apal amal ibadah Nabi iwal ti Aisyah. Matak sumberna ibadah Nabi Aisyah. Aisyah naon nu dilakukan sanggeus salat subuh masih hantuan kasaha ka Yahudi nu lolong di juru kota Mekah. Mana tuangeunana? Ieu. Nyurucun cai soca Aisyah. Nah asa noong Kangjeng Nabi dikenang kebaikanna. Ibarat salaki ibu nyeun kahadean tuluy geus eueuh. Aya barangna moal teh nyurucun ibu ge barang ieu anu baheula sok dianterkeun ka masjid teh boboko di jero teh aya sanguan jeung tumpang ku salaki aing digemol ka masjid ayeuna salaki aing eueuh bobokona anu jadi saksina jebleh ta ibu teh karena boboko bener tuh budak ibu maot awak budak ibu maot bajuna aya keneh sagalana aya keneh ceurik ibu teh nempo bajuna nah mengenang budak anu geus eueuh. Siti Aisyah ge ceurik teh mengenang kebaikan Nabi. Deukeun ku kami atuh urang tuluy ge jajabkeun keur mah coblak ku sia teh. Tong deket jeung Muhammad jelema gelo, tong deket jeung Muhammad jelema gejul. Abu Bakar manusia jiga urang. Biasa gitu. Aya kakeheul manusiawi. Kedali Nabi sahabat. Ieu cenah jelema tuh teu geblek ka kenyosna. Maledek we ka junjunan kuring. Dahareun teh geus di wecek teh kieu. Da karepna hayang ngepret atuh Abu Bakar. Jublol teh. Ka dieu cenah maneh lapar. Nah, cenah ieu mah beda. Nama jeung beda. Nu biasa mah tara ngohwak kieu. Nah kumaha nu biasa? Natak, ngusap, kesang sok dilap. Nah, ieu mah jugjang digaplok wae. Heuh ka dieu keun dibebaskeun pakana bahauna kitu tah. Bergat tuh ada urang ge anu ngahieuna Nabi mah rujit. Urang we sarua mun panggih mah teh layak ku teh. Nya ge urang teu bisa kelut kitu. Ada urang mah leuwih ti Abu Bakar wae sahabat Nabi anu deukeut aya kakeuh. Poceak teh pabari dongkekeun. Nah, ieu mah cenah jiga nu biasa, nah kumaha biasa? Nu biasa mah ditatap, diusap, dilemutkeun heula ka kalaleup kana bahan kuring. Ieu mah diwawal-wawal teuing. Kumaha ceuk Abu Bakar, kuring mah lain anu biasa. Nah saha atuh nu biasa? Beureudag teh Muhammad nyuuh harita keneh. Nama jeung nyuuh 15 tahun ngahina Kangjeng Nabi, Nabi geus maot dicaritakeun bahwa eta nu maraban teh adalah Nabi Muhammad. Deuk nyagruk kumaha Pak? Naon sababna Nabi teu pernah nerangkeun kahadean ka jelema nu goreng kana dirina. Well. Lain well bisa henteu. Nyaho urang oge da kuring gitu bisa henteu. Ceurik kunaon ceurik anterkeun Abu Bakar kuring ka pajaratan Nabi deuk naon kuring deuk asup Islam ayeuna keneh. Nabi mah hirupna barokah maotna anugrah urang tah hirup musibah maot atoheun batur. Yes eta modal para rawurnya paul. Lo deui kasus kadua ieu teh sifat Allah Rahman Rahim nu netes ka Kangjeng Nabi. Yang niat Nabi ke masjid di tengah jalan di Banyur kotai onta Nabi mau bangsul deui we cek Siti Khadijah teh ya Rasul kunaon uih deui aya nu manyur kunaon kotai onta kumaha cek istrina ibak deui we ya Rasul ku gayana eta istri pamajik bapak istri sareng salaki teh keren mah iki deui diseblok deui balik deui nah uih deui diseblok deui ibak deui we. Andai kata salaki ibu tetulus ka masjid aya nu nyeblok. Nah, awih deui aya nu nyeblok. Kusaha ku pemuda. Tah bedog kadek jelema kitu mah. Wah, moal teu kitu salaki urang mah. Eueuh kawani Garut, urang teh Garut. Nama kejeng mamawa Garut. Kira-kira maneh teu wani ku aing kitu mah dileyakna lah. Tuman teuing. Aya salaki sabar, pamajikan kurang sabar. Nabi mah ka 4 poe culang cileung Nabi. Nah, anu nyebor.
leos ke masjid ditanya ku Abu Bakar, ya Rasul kunaon telat kumaha cek Nabi telat we coba lamun urang datang ke masjid jelema di jelema di 80 jelema jamaah nah pada KM telat ayo nyeblok oi da eureun salat lagi serang oi da kelut kabeh atuh geus kacau urang sarolat teu tuluy salat eta mah lain di KM diseblok teu nah cenah oi DKM diseblok bari teh di DKM urang aya nu nyeblok ku aing gulung jelema deuk asup balik batur ka masjid kumaha lamun urang main nafsu nya Nabi mah henteu beres kudu nyung isukna cek Abu Bakar teh ya Rasul anu sameme masjid teh geuning aya gedong bertingkat dua nya udur sugan balenyeh Nabi henteu teh seuri coba Kang lamun akang aya nyeblok teuing geuring moal teu kieu ka masjid dorakati aing teh mata kula coba-coba ngaheurian aing doraka teh moal teu kitu da urang mah Nabi mah henteu mesem kumaha cek Nabi urang doakeun sing sarehat hayu sahabat di antara urang saha nu boga duit leuwih cek Umar teh pan Umar nu pangbeunghar namanya abdi cenah ya Rasul sok kumpulkeun atuh urang ngalongok nu udur si itu nu nyeblok keur kieu aduh halah keur kitu mah da Yahudi ban aduh Allahu akbar aduh udah boro-boro mah Yahudi kan bapak ke Islam anggernya kering aduh alah motor nawan namun ganti gitu ah tuh orang mau gering gitu Allah ting wadul gitu mau nabi di rumah sakit gitu mau gering Allah subhanallah alhamdulillah atei anggrek teh aduh alah anggrek gitu oh sarua boro-boro Yahudi orang di umat Islam lebah gering gitu nya kurumuin Nabi ente tuh assalamualaikum ka Yahudi Pak ge caliki gireunana ngedeng Pak wah moal teu dendam kumaha ceuk Nabi sabaraha poe gering 3 dinten naon nu karasa ieu dicabak ku Nabi Allahumma rabbana simudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifa la yughadiru saqama Nabi nu ngadoana sahabat nu ngaaminah diijabah hari jarenjeng bisi anjeun teu boga keur beas tah kami mere yuk assalamualaikum ngahuleung ngagabrug harita keneh ya Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah musuh Nabi asup Islam karena akhlakna laras Pak ayeuna umat Islam geus teu bisa silih hargaan deuk hargaan saha udieun atuh geuleuh atuh da bener Islam dan dihargaan ku saha lamun lain ku umat Islam eta sorangan nu muludan jeung nu henteu tong burger nu 11 23 tong burger usoli jeung henteu tong burger kunut jeung henteu tong burger lakukeun berdasarkan masing-masing mangga Pak 11 jeung 23 di dieu loba nu 11 loba 23 waduh loba nu henteu bener teh nah saling menghargai silih hargaan hirup andai kata Islam jeung Islam perang saudara lantaran panas na hate rujit na hate itu ustad ieu ustad nu perang lain ustadna saha tah umatna maka nu rusak adalah Islamna Kristen teruksak, Hindu teruksak, Buddha teruksak. Lamun ti ditu Islam, ti Islam, ti takbir, ti takbir, takbir nu mana keur dibelaan tapi nah bet diperangkeun. Maka nu bakal rusak adalah Islam eta sorangan. Bener kan? Matak naon lamun silih hargaan. Dina ceramah lamun hayang aya nu keras tah Habib Bahar jeung Habib Riji. Hayang nu bijaksana Abu Ya Muhyiddin di Sumedang. Hayang atau nu jegah preman geuning make lakon jaket kulit di Bandung Ustad Epi Effendi. Atuh hayang nu jiga ojek online abdi. Atuh hayang anu gondrong tah palih dieu. Silahkan. Atuh hayang anu kewes pantes tata bahasa alus kitabna pinter tuh aya dulur sim kuring teh setamplat aya ge hadir nami ge. Hadir anjeunna nu we dipoto jeung abdi. Aya merek-merek Ustad atuh hayang anu leuleus hate aagi saudara-saudara yang budiman marilah kita berzikir sama Allah Ta'ala
Karena dengan berzikir hati ini akan tenang, hati ini akan senang. Ulah seri. Orang banyak berzikir hatinya tenang, orang kurang berzikir kurang tenang, orang tidak berzikir hidupnya tidak akan tenang. Maka menghimbau ke semua jamaah ya, berzikir, berzikir. Allah itu di hati bukan di mulut. Ada orang yang serius sama. Kita jangan pernah berburuk sangka sama orang lain. Kita harus tawadhu dalam hidup ini. Maka AA mengarang sebuah lagu, jagalah hati. Jagalah hati, jangan kau. Jagalah hati. Jagalah hati, jagalah hati. Bila hati sedang susah, oh ada apa? Oh, lain ngomong itu apa? Hayang lentong adi, atau hayang tempat curhat ibu-ibu, mama dan aa curhat dong, ya dong, mas corok ibu menyeburutnya tuh usaha. Lamun jalma bisa silih hargaan, adem, ayem, tentrem, nikmat karasana. Islam teh bakal nembongkeun kekuatan. Pan ayeuna mah Islam loba leungit kekuatanan ibarat budah lautan anu tanpa arti, tanpa basa-basi. Bener Bu? Aya ngelaan budak yatim nyakolakeun nepi ka sarjana ge saha nu bisa. Hayang nyieun imah fakir miskin untuk buka imah ge saha nu bisa. Itu kades we dituding. Kades kabalengan gitu. Lamun Pak Kades disebut kabalengan, eureun heula saminggu bikeun ka si eta apa. Cenah jadi kades si eta saminggu moal teu bengit we. Ari heuh. Untuk anu ngabisani ka kuring. Tuh balik ceramah teh sok naik ka lur panggung we, dekul ceramah urang balik. Ieu ngaran komentar mah gampang, pelaku mah hese. Komentar mah enteng teuing, pirak tinggal ngabeletuk tapi ngalakukeun moal bisa anu ditempo ku urang. Danang nyanyina alus. Tuhan amin cek si eta mah deui. Da pugu we keur moal dolin. Tolonglah hambamu dari sengsara cicing atau lagi seri dah hese sengsara karena cinta. Tunjukkan kemana langkahku ini. Kamari mah sepuh di Sukabumi atau di ceramah di Cisaat nyanyi eta teh kades 200 RW 100. Nah ada orang ngomong ke Sukabumi lain ngomong ke di Garut. Kamari di Sukabumi nyanyi eta teh gitu. Oh bala nyanyi lagu Roma Irama. Setiap keindahan yang tampak tapalas kalau lebih pisan kades teh itu 200 yang tampak oleh mata itulah perhiasan terindah. Oh jadi nasib Sukabumi jeung Garut teh ternyata milik teh beda. Kami Sukabumi mah kamar teh hipu teh pas diolot teh langsung kubruk. Jadi mah rada hese. Oh kan bae.
kacang cair. Oh gitu, kan bah. Danang nyanyina alus, tapi kupingkeun cek komentator saya. Tak bener. Moal ditemong-temong cenah kaden mangke berdua cenah antara ustad jeung aku cenah gitu. Siap. Ya. Siap kayak gitu. Tapi asal kurang percaya. Ente atuh Pak Kades ieu balik ditemong-temong nyontohan batur we. Ngarah nuruta. Aya saatna urang teh nemongkeun amal, ngarah batur nuruta. Ngan ai acan nepi makom nepi ka 5 entok. Kewe nyumput. Akhirna mah nemrak teh nyumput teh. Tuh majarkeun teh ku Allah can ditakdirkeun. Ah bener. Bener ieu. Danang nyanyina alus. Ceuk Saipul Jamil mah goreng. Paloba Saipul Jamil nyanyi hampura kereme. Nalika urang komentar batur, pertanyaanana, apakah urang lebih halus batan batur? Nalika urang nyebut kedul ka batur, apakah urang lebih daek batan batur? Nalika urang nyebut salah ka batur, apakah urang geus bener? Nalika urang nyebut bodoh ka batur, apakah urang pinter? Mata tong coba-coba tudang tuding kasalahan batur, awak urang ge can karuhan. Bener Ibu? Mata jalma mah kudu kosong hatena. Jelema nu kosong bersih, jelema nu bersih enjoy we, dihina, diledek, dicaci, dimaki, difitnah. Nah, da jelema nu bersih hate mah lain mikiran dunya, mikiran lagi mikiran akhirat. Di dunia ibu dihina paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun maot kabeh geus eueuh nu ngahina. Tapi di akhirat jelema nu sok ngahina maka ku Allah dihinakeun di akhirat salanggeng-langgengna akhirat. Mangga mata ibu dihina diledek senyumin aja. Si gede irung, gede-gede irung. Si hidung kulit, wiyos. Bisa tuh gitu? Kudu bisa. Nah, batur ngahina urang, hakikatna geus nebus dirina hayang dihinakeun ku Allah di akhirat seumur-umur. Urang mah dihina ku batur paling 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi si eta nu ngahina teu tobat-tobat mah hampura Pak. Komo lamun kagorengan dibawa nepi ka akhirat, Allah ngahinakeun dirina lantaran sok ngahina jelema, eta teh janji Allah. Salatna ditolak, zakatna ditolak, saumna ditolak, sapanjang eta jelema bibirna nganyeri hatekeun ka papada jelema. Aduh. Atau ingat tah sebenarnya mah itu ladang Muharram panona teh cenah memperingati Muharram leuh Muharram teh bulan Islam pawe ai baheula Bapak Kades da bulan Muharram teh tara aya pangaosan cukup we ku hajat buruan kolot baheula sasajen parawanten duwegan congcotan ku gula beureum hamin tumpeng congcotan ku enog barake cerakan barang dahar ngadoa bareng kitu teh baheula naon makna tong disalahkeun da aya makna di jerona geuning eta aya sasajen bulan Muharram teh bulan keur nguatan umat Islam. Muharram teh keur nguatan umat Islam, kuatna umat Islam ku sasajen, artina sasajen teh saajen teh sini harga kuat umat Islam. Bangsa batur geus apaleun ilmu eta supaya umat Islam pecah maka leungit sasajen, leungit budayana ayeuna bandungan ku ustad itu jeung ustad ieu teu beres nya Pak, masjid itu masjid ieu teu akur hariwang poe ayeuna sabab geus leungit hiji nilaina geus teu bisa silih ajenan antara urang jeung urang sedangkan kolot baheula makna tina sasajen sok silih ajenan. Tuluy geuning parawanten, parawan teh murni Ibu. Seperti parawan bareto geuning Ibu tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Parawan baheula, parawan ayeuna mah teuing tanggung jawab. Parawan baheula aduh era katempo bitis oge. Parawanten artina murni asli, artina bulan Muharram ngamurnikeun katauhidan urang ka Gusti Allah. Parawanten geuning aya duwegan lamun cau sasikat lamun pare sagegeus lamun duwegan samangar lamun hijina manya 2.000 murah teuing atuh kalapa hijina oh duwegan dede di pesek rumah nu kitu
lamun pare sageges, lamun cau saturui, lamun kalapa mah samangar, lamun hijina sasirah. Artina Islam bakal kuat teh lamun nggak sasirah. Sasirah artina sapamadegan, sapamikiran, saquran, sahadis, sanabi, saagama moal terjadi papasean lamun jalma sadar nebikan ilmu eta. Bener? Simbol geuning kolot baheula malur. Dijil deui kemang, kemang teh alat sesengitan. Bulan Muharram teh dijadikeun alat media keur sesengitan, nutupan aib batur, nutupan kesalahan batur, tara ngabibiran batur. Inilah makna Muharram ceu kolot baheula. Robah ku ayeuna dredeg ustad jauh dihadirkeun, udunan warga son sumpingkeun, naon hasilna? Cinta ibu timarana tos Muharraman runi jeung saha nana gerhana kumaha kitu ya rame geus. Hanya sebatas eta lur. Ternyata bermakna keneh baheula Pak daripada ayeuna. Bener tuh. Dikunci baheula ku tokoh masyarakat ngiblat kabeh ka tokoh eta. Ayeuna mah pan bororah tokoh bawel calemenge boro-boro tokoh atuh kades oge ngomong. Wayahna jongse bare teh mah breng jelema sacongkrangna sapaculna ngagugu rakyat cobian ayeuna jongse kumaha ceuk rakyat jugue nu meunang beal teh wungkul. Nyaho urang oge apal leungit imah tatangga runtuh isuk nangtung deui sa RW milu ngabangun baretok. Coba ayeuna runtuh saminggu terjadi, sabulan terjadi, sing teh naha ibu teh dibantesan, engke bakal aya ruti lahu gitu. Kararacau ternyata budaya geus leungit. Ganti ku pangaosan. Tah hijrah boga makna, hijrahna Nabi Muhammad, Muharram terjadi karena ayana hijrah Nabi Muhammad. Hijrah Nabi Muhammad ti Mekah ka Madinah. Kunaon ti Mekah bet ka Madinah? Mekah teh jahiliyah, keur bodo, keur pinuh kamaksiatan, keur kadorakan. Nah, maka Nabi pindah hijrah ka mana? Ka Madinah. Madinah mah adem, tentrem, ayem. Tah makna Muharram eukeur ibu hijrah atuh dan Nabi ge hijrah ti Mekah ka Madinah. Keur urang kudu pindah ti Garut ka Cimaung montong geus heureum di Cimaung ge atos we di dieu ngan hijrah hate tina goreng kana alus, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina goreng jeung dulur jadi akur. Tah makna Muharram Nabi hijrah, urang ge kudu hijrah da geus Muharraman, tina goreng kana alus, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek. Maka makna ieu Muharram lamun bener neurak masjid sabada kieu engke subuh bakal nepi ka dieu teh berjamaah. Apan tina kedul jadi daek lamun engke kalah ka beuki Allah nanaonan ieu kieuan. Allah ibu goreng kasalaki ayeuna pangaosan Muharraman naon jerona hijrahna Nabi Muhammad bulan Muharram ti Mekah ka Madinah. Ibu goreng kasalaki bubar ti dieu geus hijrah ayah suksa lagi teh kunaon ai maneh balik pengajian jadi kieu kumaha cek ibu tobat yang kitu. Nu goreng jeung dulur Allah nolak salat, Allah nolak zakat, Allah nolak amal ibadah. Sapanjang dulur nyeri hate ku bibirna bubar ti dieu isuk tepungan dulur. Bisi aya nu pernah nyeri hate ku bibir ibu hampura kitu urang kamari ladang Muharram geuning Nabi teh jerona teh aya hijrah dina bulan Muharram ti Mekah ka Madinah tina goreng karena alus. Urang ge deuk hijrah baheula pernah nganyerikeun maneh hampuranya bisi urang nu maot pangheulana balumbang jalan gede sasapuan teu geuneuk jeung teu maleukmeuk akhirat alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna. Lamun maneh geus ngahampura ka awak kuring ulah ngukut kadorakaan nepi ka maot lebar salat lebar zakat barade gitu. So ingat-ingat lain insyaallah kudu ingat-ingat bisi ibu pernah ngahwak budak tetangga, bisi ibu pernah nganyerikeun batur, bisi ibu pernah ngomongkeun batur isuk datangan tah komo ngomongkeun urang ditemuan ku aing ayeuna teh. Kalau nyaritakeun kades, wayahna Pak Kades ulah katurun dan minta hampura rakyat ka Pak Kades. Nah, bisa jadi satu kangen ngomong. Nari nepi ka iraha kagorengan deuk dikubut, rek nepi ka maot. Hah? Mumpang-mumpung umur aya kagorengan geuwat tebus ti ayeuna ku cara minta hampura ka jelema nu goreng. Maot isukan.
geus la haula Gusti abdi mah dihampura ku satiap manusia Allah moal waka kami ngahampura dosa jelema lamun dijata jelema sameme dihampura ku papada manusia bener Pak taros ka Pak Ustad keteranganana eta pisan hijrah maka kurumo ye Umar bin Khattab cek Umar tos we atuh ayeuna mah bulan Islam teh urang mimitian ti bulan Muharram maka keur umat Islam anu osok sok ngayakeun Muharraman mieling tahun baru Islam nya teh cenah kuring matara keun bae nu tarang urang we nu osok tong jadi riweuh pasea hiji eta bulan Muharram kadua bulan Muharram bulan anu pinuh ku kasus naon Karbala Sayyidina Hasan jeung Husain dipenggal set nepi ka di tajongan mastakana incu Nabi Hasan jeung Husain ditalakungan maka nolol ulama anu sifatna bebela cinta ka Hasan jeung Husain teu meunang hukumna mengbal haram nama jeung haram sabab terjadina sepak bola lantaran zaman baheula musuhna Islam najongan nalakungan sirahna mastakana Hasan jeung Husain timpah we ku ulama deui teu haram olahraga da eta mah ai baheula malain olahraga nafsu zaman perang tah nanya ka bapak-bapak ari bapak-bapak rek milih hukum nu mana sepak bola deuk milih nu haram arek milih henteu da eta mah olahraga sok kembali deui ka diri sok cenah abdi mah rek nyokot ulama nu kahiji we haram sepak bola teh entong aya bal di imah lamun palebah Persib main cetot tipina tajong tipina jika nak ke urang mah apa milih nu kadua teu haram da eta mah olahraga kitu teh mendukung Persib kemana eta mah kembali deui kana masing-masing teu bisa kuring tandos teu meunang sepak bola teh haram teu bisa sabab pendapatna kedua nu ngaharamkeun lantaran saking ku cintana ka Hasan jeung Husain ternyata mengbal teh mirip najongan mastakana Hasan jeung Husain tah nepi ka geus ayeuna mah hukuman sepak bola adalah haram sabab persis pisan gitu di ditu aya gawang ditalakung di belah dieu kitu tah nepi ka ragrag hukum haram ceuk ulama kabeh dieu keun teu da eta mah olahraga mah nya ngaku tong jadi pasea kolot baheula ngayakeun we santunan ngan santunanana lain ku duit lain ku barang ku roti dipulas warna beureum nah makanya yang dipulas ku warna beureum bikeun ka anak yatim bikeun ka miskin ye ceurik Pak ieu teh disangka nama roti ngan dipulas ku beureum nah make jeung beureum darahna Hasan jeung Husain adalah beureum tanahna waktu harita ngocor darah Sayyidina Hasan jeung Husain diibaratkeun weh warna beureum teh darah sehingga bulan Muharram ceurik kabeh jelema nah make jeung ceurik sabab Hasan Husain ngocor darah waktu harita ayeuna pan teu aya nu bolas warna beureum nya teu mun bibir bareureum jadi simbol geuning kolot baheula mah nya simbol terjadina di Karbala eta ge bulan Muharram lol deui Nabi Ayub udur 18 tahun eudeuh salat dilaan heula bilatunganana geus salat ditapelkeun deui sanggup teu ibu urang jiga kitu nya ada urang mah geuring euy bilatungan lain cacimpitan dilaan bilatungna beres sholat ditapel kurumoy we istrina Ayub anjeun teh pangkat nabi jeung pangkat rasul cing menta ka Gusti Allah geura cageut kumaha jeung Nabi Ayub umur kuring 80 dibere geuring 18 era kuring barang penta disehatkeun menikmati rasa sakit ayeuna ibu kada jadi huntu 2 poe geus mumpan ka masjidnya dijieun Allah geus cager anger we nah teu ka masjid jadi huntu keneh paingan seumur-umur jadi huntu sia kan istrina teu kuat leos ka pasar neuteuk buukna krek dijual sobrah berenang ayeuna diical dibelikeun kana obat dibikeun ka Nabi Ayub kaminya ieu obat ngahuleung Nabi Ayub deuk di mana maneh boga duit sedangkan kami teu usaha 18 tahun kasiksa ku penyakit nah habet boga duit kami curiga di mana eta duit ceurik istrina Ayub hampura kami geus ngaljalankeun perkara anu dicarek naon dibuka jilbabna diteuk-teuk rambutna maka bijil hadis Nabi naha tahliku mar'atu rosaha teu meunang seorang perempuan neuteuk buuk saperti jiga lalaki seperti kieu tah eta Pak sejarahna ari ibu mah buuk bucrang teu teu kada ngewa nu bucrangna
Maksud kuring teh ulah netep buuk seperti lalaki. Cek Nabi Ayub tenen ubar tenen kami teresep kami tersuka diubaran ku barang anu mata kami picelah kalian karena awak kami jeung awak maneh. Ibu-ibu babari punung diganggeureukeun punung Pak ini sapoe dua poe tilu poe Nabi Ayub cicing we ngahulang kurumuy perintah Allah Ayub mani dekul mani beres budugna teu aya bilatungna teu aya kasep ngalempereng koneng awakna geus deui itu istrina ngarasa dosa ngantep salaki keur udur balik deui nanyakeun ka Nabi Ayub teu apaleun nya eta Nabi Ayub kumaha ceuk istrina hayang tepung jeung Ayub sugan maneh peran nempo ceuk Nabi Ayub teh duka nu kumaha ceuk Nabi Ayub teh aduh keur gering bilatungan buyatak bau awakna kumaha ceuk Nabi Ayub kami Ayub nyuh harita keneh aduh jungjunan hampura kami geus nyieun dosa ninggalkeun anjeun dina kaayaan teu wala kaya kira-kira lamun ibu salaki keur kering tuluy ibu ilit aya ingat kana dosa yang balik deui biah nu kieu aduh kadon karawin we di luar geuning galeu jadi ieu mah lain turunan istri Nabi Ayub jeung wangsul deui kami Nabi Ayub kumaha hukumanana Ayub lamun kami di akhirat disiksa ku pangeran kami nyeri anjeun nyeri nyadiakeun tilu barang ieu nyere ieu bebekan suluh tak ieu halu Ayub pek teungel kami keur ngahapus dosa kami teungel kami deku nyere deku bebekan suluh deku halu Nabi Ayub nyokot nu mana Bu sok teguh nyere dicandak nyere sugan we jadi rukshoh keringan hukuman pangeran keur anjeun dioles lain digebot dioles tah ibu lakukeun mun nyeun kasalahan kasalakinya kitu nya udah tunjun kesalahan ke naon kesalahan anak Allah jalur lain datang ke ima abdi tersalah tah ieu nyere ieu bebekan suluh tah ieu halu eta salaki karek nyokot nyere ibu jeung nyokot halu sok sia aku nyari aing ku halu jebrode wah kacau ternyata Nabi Ayub sehatna eta ge bulan Muharram Nabi hijrah bulan Muharram Sayyidina Hasan Husain dipenggal bulan Muharram Nabi Ayub ge sehatna bulan Muharram Nabi Yunus kaluar tina hiu ge bulan Muharram Nabi Adam ge ditarima tobatna bulan maka simpulkan ku ibu bulan Muharram adalah bulan tobat kiblatna Nabi Adam diterima tobat bulan Muharram adalah bulan penyakit anu pisehateun kiblatna Nabi Ayub disehatkeun bulan Muharram Nabi Ibrahim diselametkeun tina seuneu eta ge bulan Muharram ternyata ke umat Islam penting ngayakeun Muharraman supaya apal kana sejarah sehingga datangna urang datangna bulan Muharram kabeh gairah kabeh suka kabeh bungah nah deuk mengenang sejarah terjadina di bulan Muharram maka moga-moga urang ku ngayakeun Muharraman anu udur sing sehat seperti sehatna Nabi Ayub alaihissalam amin nu gerak-gerak ekonomi sing bangkit nu rusak rumah tangga sing sakinah amin atuh bisi di antara orang nuker gede hutang datangna bulan Muharram sing kabaya malahan masing gede milik gede rezeki ngan kade gede milik jeung gede rezeki bakal leungit lamun ku gede wadul tuh bulan Muharram atuh urang boga kasalahan tahun-tahun ka tukang heukeun masa lalu ayeuna masa depan we urang leuwih hanca garapan leuwih alus maka tobatna Nabi Adam bulan Muharram susuganan urang ge cageurna penyakit HPP di bulan atau kamari terjadi emas ge naik eta ge bulan Muharram tina 1.150.000 tah aya teh bulan Muharram naik ibu janten 1.400.000 nah nana gerhana apa tos meser kanggo mas kawin nu di tukang galau tos meser kanggo mas kawin 2 gram abdi apa naikna bulan Muharram ngan cenah bejana bulan hareup teh naik deui 200 tak abdi teh dical deui pangko banyak 400 untungna jarak sabulan atuh kawinna engke deui we sugana naik deui emas hadirin kaum muslimin sakitu nah pan urang ceramah lagi kumaha urang we nuhun sepuh ieu sorbana diangge ku abdi alhamdulillah ibu pantes pantes syukur alhamdulillah bagja ya
dikitukeun hadina mahal meser nuhun teu sareng kopiahna ya nanya sok jero amoal dina kopiahna dina panggung itu pan apaleun ayeuna ngangge sorban ye jadi di ditu mah dipapang teh ku kopiah tangke tasbih tangke udang eta mah jigana nitah ka urang jigana kakeun bae kan ada teh salah nyabu atau sana gerak aruih lain morongok kene terus jam 9:30 mana nanti jauh mana jeung kuring Juwana Raja di tong kadieu moal 2 jam coba kuring 4 jam di Cimaung kadieu Cimaung kadieu Cimaung pandiri kaya Garut di Cimaung aya Garut Pak nyata di Cimaung Maung teh keur ceramah aya boga kasalahan hareupeun pamajikan jadi ucing da Pak Kades oge pan singa mimbarna singa teh Pak Kades lamun RW kita kumpul RW sieunun RW singa tapi hampura singa teh hareupeun RW aya perubahan kasalahan mah hareupeun pamajikan lain singa gentos lobah jirim jadi kewe ngadeuneun mata makhluk paling terkuatna ieu ibu-ibu bisi kalah kumaha gitu sakitu ah nu kapihatur bobok sapanon terang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalin nu dipamrih hampura anu ketedak luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampah nakasalametan lawang nakabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.